Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ka sarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka 5 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka 5 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Nini, kula datang ka dieu sacara teu dihaja. Kula keur maluruh pangeran Tegalan Hideung. Kula teu boga niat jahat ka anjeun Nini. Nini jinsan katempo kaget barang ngadenge eta ngaran disabit-sabit. Sungutna beuki gancang ngagayem kana seupahna. Korsi goyangna ngaradak eureun. Manusa, nah omongan anjeun bisa dipercaya. Naon jaminanana? Sangkan kula percaya kana omongan anjeun manusa. Lamun anjeun teu percaya, bisa nanya langsung ka eta pangeran jahanamna Nini. Sigana kula kudu percaya ka anjeun. Amira, gancang lepaskeun manusia goreng patut ieu tina jaring neraka. Cek si Nini bari ngareret ka Amira. Amira unggeuh. Bari tuluy barang jeung babaturanana narik tali jaring jahanam. Sret des. Jaring neraka ngaluarkeun haseup ku lau. Barang jeung kitu beungkeutanana anu ngabakutet awak Andika jeung manuk gagak lesot sapada harita. Atuh jurung kunung gancang Andika nangtung bari ngatur napasna. Kitu deui Nyi Lasmi si manuk gagak. Manehna tuluy ngageleber hibar kana tak-tak Andika. Nini hatur nuhun. Tapi hanjakal kula teu mawa alat tuker pikeun mawa eta wanoja.
Cek Andika bari nunjuk ke Amira ngahajak itu sote nyindiran lantaran ambek dages diringkus. Paroman Amira jadi bari beberem semua era. Sementara si manuk gagak macokan tak-tak Andika bari ngaharewos. Dasar mata karanjang. Andika seri leutik. Manusia bau jaringau. Kunaon ilaing suraseuri jika sero. Saha ngaran anjeun? Lamun anjeun hayang si Amira, kopoe bawa. Asal anjeun mawa pangeran Tegalan Hideung keur tukeurna. Kula hayang ngancurkeun babatokna. Ngaran kula Andika ini. Tujuan kula neneangan pangeran Tegalan Hideung nyatana pikeun nulungan seorang wanoja. Jadi wayahna kula minta widi pikeun ninggalkeun tempat ieu ini. Dasar tukang ngulinkeun awewe. Gara-gara seorang wanoja anjeun rek neangan pangeran kurang ajar eta. Hade kukula rek diberi idin Andika. Tapi aya hiji syarat dulu. Syarat? Nyenaon syaratna kitu nini? Anjeun teu meunang mawa eta manuk gagak. Samemeh anjeun mawa pangeran Tegalan Hideung ka hareupeun kaula deuleu. Eta salaku jaminan anjeun meunang mawa Amira. Andika kacida kagetna. Nyi Lasmi kitu oge dirina kacida ambekna. Sedangkeun si Nini malah seri nyikiki. Andika, anjeun nyangka kula bodoh, gampang percaya kitu wae ka ilahi. Dasar licik. Naon urusan Nini jeung eta pangeran. Kula moal ingkar sanajan manuk gagak ieu bareng jeung kaula. Kajaba teh eta naon perluna lamun Amira dibawa ku kula. Panon Nini jinsan molotot. Dina sakedapan ngan ukur ku sakali gerakan manehna geus aya di hareupeun Andika. Sungkutna deukeut pisan kana irung Andika tuluy ngomong satengah ngaharewos. Andika, dengekeun ku ilaing. Urusan kula jeung pangeran Tegalan Hideung. Lantaran manehna geus nyiwat wanoja di tempat kula tanpa mayar permata. Kula ijid geuleuh satengah paeh ka manehna. Anjeun kudu nyaho eta pangeran Tegalan Hideung geus maehan jeung mirusa wanoja ti lembur kaula. Bisi anjeun hayang nyaho pangna Amira kudu dibawa kulantaran eta pangeran Tegalan Hideung teh ngan ukur bisa ditewak ku jaring naraka. Sedangkeun anu bisa ngagunakeun jaring naraka ukur si Amira deuleu. Andika leng ngahuleng. Laju manehna ngareret ka Nyi Lasmi anu panonna beureum hurung. Nini jinsan neruskeun caritanana. Manusia, kula nyaho eta gagak teh kakasih anjeun. Tangtu manehna timburu lamun anjeun indit babarengan jeung si Amira. Tapi ingat, si Amira wanoja panggeulisna nu aya di tempat ieu. Anjeun bakal untung gede lamun bisa babarengan jeung si Amira. Dasar sial. Tapi awas ya lamun Nini ngaganggu Nyi Lasmi. Nini kudu ngajaga manehna. Cek Andika bari ngepeulkeun leungeun tapi teu bisa majar kumaha. Komo sanggeus nyaho yen pangeran Tegalan Hideung ukur bisa dielehkeun ku jaring narakana Amira. Dina pada eta sabenerna Nyi Lasmi hayang pisan nyerang Nini jinsan jeung Nyi Amira. Tapi dalah dikumaha dirina ukur bisa ngajerit dina jero hate bari ngarapkeun Andika gancang balik. Nyi Lasmi ngaharewos ka Andika bari nekenkeun cakarna kana tak-tak. Awas lamun akang wani macem-macem ka si Amira.
Nini Jingsan katempo nahan seuri nenjo kalakuan manuk gagak anu nyakar jeung macok ka Andika. Saterusna sanggeus aya dina kasapukan, Andika jeung Amira bral miang ninggalkeun lembur batu koneng tanpa dibarengan ku Nyi Lasmi. Para wargi sadayana, ayeuna urang caturkeun di hiji tempat, tepatna di Tegalan Batu Hideung. Wanci peuting di Tegalan Batu Hideung, hawa kacida beuratna. Sakurilingna ukur taringgulna batu-batu galede. Langit hideung pinuh ku mega, gelap ngaceleger mepeuskeun langit. Teu lila proy hujan turun ngakuyur Tegalan Hideung. Dina waktu nu sarua curela culung katenjo aya dua cirim kalangkang pating curelat gancang nakeranan. Satuluyna reg pada ngarandeg di handapeun hiji biwir gawir. Gek di antara nu duaan nyata awewe. Nu awewe diuk bari nyarande kana sisi gawir batu. Bajuna baseuh katingali pisan nyitak sampulur awakna nu endah tur ngeusi. Sosanajan ukur kacangan ku cahaya kilat tapi tetap jelas katempo matak helok ningalina jeung matak ngarenyed kasih otong. Sedangkan nu hiji lalaki nu taya lain Andika nalika nempo kana nyitakna badan Amira, Andika teu munafik. Salaku lalaki normal maena ngarasa aliran getihna dumadakan panas kabeulem ku hasrat. Sabab sing dihenteu-henteu oge Amira teh wanoja geulis anu boga lesung pipi jeung tanda hideung leutik dina gado. Danget harita Amira semu ngadegdeg nahan hawa tiis. Nenjo kitu Andika pok tumanya, Nyai kabulusan. Amira mencerong ke Andika kalayan curiga, manehna jadi waspada. Leungeunna geus siap narik tali jaring naraka pikeun jaga-jaga lamun Andika ngalakukeun hal anu teu pantes. Naon maksud anjeun Andika? Ulah wani-wani kurang ajar ka kaula. Andika ngan saukur seuri maur bari tuluy muka bajuna sarta dialungkeun ka Amira. Tah pake ieu, mudah-mudahan bisa saeutik musir hawa tiris. Dina pada eta aya rasa kaduhung nyelap dina hate Amira lantaran geus goreng sangka ka Andika. Amira narik napas semu jero. Teu lila pok kadenge di Andika ngomong, "Amira, lamun bisa akang rek tumanya." Rek tumanya? Nyarek nanya naon kitu Kang? Jawab Amira pondok bari neuteup ka jero remeng-remengna peuting. Aya hubungan naon anjeun jeung Nini Menor? Nah anjeun incuna. Terus kunaon warga di pilemburan eta sakabehna awewe. Muga-muga anjeun sararea lain pasangan anu resep ka pasangan anu akur. Rai paroman Amira jadi dumbadakan beureum nalika ngadengi Andika cumarita kitu. Kaula sakabeh geus dianggap incu ku Nini Jinsan. Lamun aya lalaki nu mikah hayang atawa hayang ngawin ka kami, syaratna kudu mawa batu permata minangka mas kawinna. Dina waktuna lamun engke boga anak awewe, wayahna kudu dipulangkeun deui pikeun diasuh ku Nini Jinsan. Jeung deui kami lain pasangan anu resep ka sasama awewe. Waron Amira ngajelaskeun ngeunaan kaayaan pangeussi desa Batu Koneng. Andika unggut-unggutan tanda ngarti bari seuri ngadenge jawaban Amira kitu. Sedengkeun Amira jadi kereung sabab penasaran. Kang,
Salaresna saha wanoja anu rek disalametkeun tina pangaruh sihir Pangeran Arkan teh ka? Amira, hiji waktu anjeun bakal apal teu kudu dicaritakeun ayeuna. Cek Andika teu kapapanjangan sabab manehna embung jadi leuwih jauh ngabahasna. Sedengkeun dina waktu nu sarua peuting harita di hiji guha anu aya di gawir batu hideung, saurang laki ngora katempo anu make baju jubah hideung keur diuksilan. Dua dampa leungeunna namprak dina luhureun tuurna. Aliran napasna diatur, satuluyna leungeunna diangkat sarta dihantamkeun kana batu gede. Wus, duar. Sapada harita batu gede nepi ka ancur, lebur jadi lebu, alatan kahantam ku ajian seuneu naraka hideung. Nenjok kitu si lalaki ngora seuri puas. Eta lalaki teh nu tayalian Pangeran Arkan, pangawasa Tegalan Hideung. Dina sajeroning keur kitu pangrunguna anu seukeut nangkep ayana gerakan nyurigakeun ti balik gawir. Pangeran Arkan nyengir sinis bari laju ngablesat ka arah sisi gawir. Curela celunghus. Waktu harita hujan masih ngucur. Senkeun Amira jeung Andika kakararek kaluar ninggalkeun angkrong batu sisi gawir. Tapi acan oge dua lengkah leumpang, ujug-ujug blas jeleng. Jirim kalangkang hideung motong lengkah maranehna. Andika mundur sabara lengkah ngajagan Amira nu aya tukangeunana. Amira nyarita lalaunan. Waspada Kang, eta pisan mangklukna anu katalasi Pangeran Arkan teh. Lalaki nu aya di hareupeun Andika nyengir. Sorot panona ngagurilap. Nenjo Amira hawa nafsuna langsung ngagedur. Manusia bodoh. Na bener ilaing datang ka dieu pikeun masrakeun wanoja geulis eta. Pasti nikmat cakial komo dina kain hujan kieu. Mobil piat, mobil lepewe, tos teu kiat hoyong kajamban. Sigana anjeun salah Pangeran Arkan. Anjeun salah hitut. Kula datang ka dieu lain pikeun eta, tapi pikeun nepikeun salam ka anjeun. Pangeran Arkan melong. Salam di saha? Salam tititi tinini menor nu aya di lembur batu koneng. Cenah si Nini hayang buru-buru kawin jeung anjeun Pangeran Arkan. Ngadengi kitu, rei. Beungeut Pangeran Arkan langsung beureum ku amarah. Sementara Amira itu kangeunana teu kuateun han piseurieun. Dasar kurang ajar. Si laing ngadon rek menta di podaran kitu carana pameureun kain teh. Sentak si Pangeran Arkan ka cida ambekna. Kalayan teu dilirakeun deui. Wut. Pangeran Arkan laju nyebrut narajang. Tenggelan jeung tajongana pating salabar ganas dibarung ku hawa panas jeung tanaga jero anu ngagulung. Lep, Andika ngelok. Wut, gancang nakis. Sarta ngayakeun serangan balesan ku pedang naga hejona. Wut berbetak. Dua kekuatan bantrok, duana pada mundur. Sajeleng. Pangeran Arkan narajang deui. Dua jurus tenggelan batuna harita ngahiuk ganas ngalakana iga burung Andika. Andika sat rikat ngagiwar bari nyodokeun siku kencana kana iga burung lawan hiuk jedak Allah. Daek teu daek Pangeran Arkan satengah ngagoak. Sabab tulang iga burungna karasa linu ngan untungna teu nepi ka remu. Alah, kurang ajar. Tampanan sia wala si aing. Hiat. Cek Pangeran Arkan bari ngalayang jeung ngadorongkeun dampaleungeun ka tuhuna. Wus.
Salarik sinar hideung ngabarasat narajang ganas naker. Dina pada eta Pangeran Arkan ngeluarkeun ajian seuneu naraka hideung. Blas! Hawa panas sapada harita nyongkab ngurung di sabudeureun eta patempatan. Sementara Andika gentak ngaluarkeun ajian serat daun lontar pikeun ngabendungna. Dina pada eta dua kehebatan ilmu kanuragan diadu tanpa bisa disingkahan deui. Bumi alam nepi ka karasa ngarieg, batu maracleng. Pangeran Arkan kaseret mundur ka tukang bari jeung kaget. Alatan teu nyangka musuhna sahebat kitu mampu ngabendung kana serangan dirina. Edan jahanam. Ieu mangkluk lain manusia biasa. Gerentas Pangeran Arkan bari tuluy wut narajang deui. Gerakanana sajurelat pisan dina ngagempur musuhna. Tapi untungna anu diserangna Andika geus siap ngabendung ku kasaktian kitab Pancadewa jeung kitab serat daun lontar. Tilu jurus maut si Pangeran Arkan ukur liwat tanpa hasil. Sedangkan Andika langsung nyerang balik ku tajongan suku dewa. Wud cebrot Allah. Si Pangeran Arkan wud cebrot Allah. Si Pangeran Arkan mental nabrak gawir batu. Amira ngamangpaatkeun kasempatan eta pikeun ngaluarkeun jaring narakana. Tapi hanjakal si Pangeran Arkan masih boga kakuatan. Mahena gentak ngaluarkeun tameng haseup iblis pikeun ngabalikeun serangan rungkupan jaring naraka. Hus! Haseup hideung kandel ngagulung muekeun tetenjoan. Dina pada eta serangan cepet si Pangeran Arkan ngahiuk ganas rek ngahancak ka Amira. Wus! Tapi curela jeleng Andika gancang nyalametkeun Amira tina hanteman maut si pangeran anu tinggal saeutik deui rek ngaramukeun awak Amira. Wut barasa doner. Dua tanaga lapisan bantrok. Malaleuwih ti kitu sabab tenggelan Andika hasil ngahantem kana dada Pangeran Arkan. Budak elah. Si Pangeran Arkan ngajerit bari jeung utah getih. Awakna macleng rek neunggar batu gede. Tapi dina waktu genting kitu ujug-ujug belesat. Aya sacirim kalangkang beureum ngolebat laju newak awak si Pangeran Arkan. Laju belesat les. Pangeran Arkan dibawa kabur ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun harita Amira masih aya dina rangkulan Andika sanggeusna disalamatkeun. Dina jero ati sanubarina Amira ujug-ujug aya rasa haneut jeung bagja anu nyangkaruk dina hatena. Andika ngagerem ambek bari tumanya ka Amira. Aduh, anu nyalametkeun si mangkluk urak ajar teh. Amira, anjeun teu naon? Amira unggek bari imut. Henteu Kang, hatur nuhun Kang, tos nyalametkeun abdi. Andika nempelkeun leungeunna. Tapi hanjakal si Pangeran laknat kabur duka makhluk naon anu geus nyalamatkeun manehna. Sementara di tempat sejen sakolebat kalangkang beureum anu newak Pangeran Arkan lumpat siga angin. Sedengkeun dina tak-takna manggul Pangeran Arkan anu tadi disalametkeun. Nalika pajar mimiti medal katingali hiji ciri makhluk make baju beureum sagamblangna, buukna warna perak, beungeutna aya dua rupa, satengah beureum satengah bodas, kitu deui kumis jeung janggotna. Manehna kiwari geus nepi ka hiji gunung batu anu warna beureum. Di luhurna katempo aya wangunan siga candi anu dijieun tina batu-batu pasagi. Eta makhluk anu katelahna Durkala, guru Pangeran Arkan. Ku ilmu pangenteng badana maka tekung silila si Durkala geus nepi ka hareupeun pantau bangunan batu tempat pangancerkanana.
Kalayan teloba itu ieu deui Ki Durkala ngalungkeun Pangeran Arkan kana hiji sumur. Awak Pangeran Arkan ngoleang asup kana sumur Cihideung nu aya di jero rohangan eta wangunan. Jur. Pangeran Arkan laju ti karalap dina jero sumur hideung. Satuluyna dengan dak sawatara lila hiji kajadian aneh lumangsung. Nalika awak badan Pangeran Arkan ti karalap kana sumur hideung, dak sakala awakna jadi segar deui, jadi siga sabihara sabihari. Ki Durkala nyengir waktu nenjo muridna pulih deui. Arkan, kumaha karasana ayeuna? Nagis hade. Guru, hatur nuhun ku pitulung anjeun kula bisa cager deui Guru. Syukur ari geus cager mah. Sabab can waktuna ilahi modar deuleu Arkan. Cek Ki Durkala bari seuri. Pangeran Arkan, sigana ilaing kudu cicing jeung kula leuwih lila deui euy. Sangkan ilaing bisa ngelehkeun eta makhluk. Leres Guru, kula oge hayang males kanyari ka eta manusia. Kitu pungkasna paguneman Ki Durkala jeung Pangeran Arkan. Sementara Andika jeung Nyi Amira sanggeus gagalna newak Pangeran Arkan. Duanana jadi mubuh bingung sabab lalampahan maranehna bakal leuwih panjang deui. Napas Andika karasa berat, panonna kosong. Pikirana baluweng mikiran kudu ka mana deui maluruh si Pangeran Arkan. Sabot keur kitu di langit aya sakolepat kalangkang bodas jang-jangan ngapung muteran. Saterusna kalangkang bodas eta tuluy turun di hiji pasir anu tepati jauh ti tempat Andika jeung Amira nangtung. Kalangkang bodas eta nyaeta Ratu Asparini jeung kuda sembranina. Danget harita mahna ningali Andika tapi rada ragu sabab cerina teu lengkap. Andika teu mawa manuk gagakna, tapi ieu mah malah bareng jeung saurang wanoja geulis. Niatna Ratu Asparini harita rek balik deui ka Aki Permana. Tapi lain kana eureun lantaran di hareupeuna geus nangtung makhluk make jubah hideung. Sirahna boga 2 tanduk, panonna wangun segitiga. Siki matana beureum hurung, irungna bengkok, ceulina panjang bari rebing, make anting besi hurung. Ratu Asparini ngacerit bari mundur sababaraha lengkah. Sabab geus teu bireuk deui, yen nu aya di hareupeunana nyaeta Raja Iprit anu baheula naleuh bapana lantaran lamaranna ditolak. Rek kabur ka mana sia Ratu? Kunaon anjeun ninggalkeun istana tanpa kaula? Ratu Asparini molotot. Dasar teu boga kaera. Sakitu geus ditolak oge masih keneh ngumudag deuleu. Raja Iprit nyengir, panonna beuki hurung. Ratu, teu kudu era. Leuwih hade mending milu jeung kula ayeuna. Urang ngeuneunahan, urang ninikmatan Ratu. Cuy, baraid teuing. Ngeuneunahan jeung Andika. Mending keneh ngababatang jadi bugang. Ngajampana jadi layon. Daripada kudu nurut ka makhluk jahat kawas ilaing deuleu. Sanggeus ngomong kitu, Ratu Asparini langsung huut nyerang. Leungeun katuhuna ngaluarkeun caya hejo nyalabar ka arah Raja Iprit. Tapi pikeun Raja Iprit enteng naker nyingkahanana. Sabab serangan Ratu Asparini ukur setengah jalan alatan disedot ku sungut Raja Iprit bari dikaluarkeun deui tina irungna. Mangka cahaya hejo eta balik nyerang ka Nyi Ratu Asparini.
buah kadenge sora anu ngabeledag mending ngageleger. Untungna Ratu Asparini rikat nyingkahan. Alhasil serangan eta ukur nyabat kana gawir batu nepi ka gorowong gede. Sial, si Ifrit Jahanam ngagunakeun ajian nyerep roh, ngaluarkeun jasad, rasakeun ieu. Hiat! Cek Ratu Asparini ngagerotari. Leungeunna diangkat. Maka dina detik eta keneh no atuh. Ari ujug-ujug eueuh. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.